sakadang kuya ngagandong imahna zaman baheula. Imah-imah kuya aya di sisi muara. Saban poe gawe kuya kagempur kuya. Kuya teh getol pisan kana ngahumana. Indit isuk-isuk balik nama hiji mangsa. Sabot sakadang kuya di rumah aya hujan angin anu badak tatangkalan loba anu rahuju. Nya kitu deui jeung imah sakadang kuya miluh bagat ku angin geus we kaleng ngagar-garuni atuh sakadang kuya teh cida sedihna bareng balik imah katos teu aya. Isukna sakadang kuya ngajieun deui imah anu kahaga sangkan henteu kabawa ku angin deui. Hiji poe sakadang kuya balik tinggal rumah tuluy we masak pikeun daharna teh sore. Sabot masak sakadang kuya indit ka cai. Pas dicai sakadang kuya nempo aya haseup dina suhunan imahna. Sakadang kuya gancang-gancang kalengan tapi teu kaburu. Atuh untung mah sing deui ceulik sakadang kuya teh bali nempo imahna beak kaburu. Deuila sakadang monyet datang leuwih ngomong ka si sakadang kuya. Sakadang kuya tong ceulik keun bae imahna ngajieun deui we atuh. Sakadang kuya nimbalan da atuh lain sakali ieu bae sakadang monyet diheulah kuring we geus ngajieun imah. Tapi kabawa aku ku angin sabot kuring teh deui kumaha nya ngakalanana sangkan imah teh awet. Sakadang monyet nerean akal. Kieu we atuh sakadang kuya bagandong bae imah mah tong ditinggalkeun. Pek ayeuna mah ngajieun deui imah anu kuat jeung alus. Engke lamun anggeus kuring rek ditaruhkeun dina tong maneh. Jeung we pantona sakira asup jang kaluar asup sirah maneh. Tah omongan sakadang monyet teh diturutkeun ku si sakadang kuya. Sakadang kuya nyieun imah anu alus jeung kuat anu gedena diukurkeun kana awakna. Nu dibere pantok anu cukup jang kaluar asup sirahna. Sageus beres kok we ditaruhkeun dina tong sakadang kuya sakadang monyet anu meuneunan. Tah di jaman harita imah sakadang kuya teh tara ditinggalkeun sok dibawa bisa dibagadong.